gening nyaho ari mah hareupeun salaki jiga jurig buuk cawig-wig dibongkot make karet ninggang salaki na ngabelai jepret kana panon adaw emang na teu peureus ka jepret karet BH make paniti manih amit-amit aya keneh nu sabab paniti aya orang gunggurung bejana mah rasana teu nojos kana curug meureun hote cara keur anyaran nya Kang keur anyaran mah rek sarege ginding seungit sagala disemprot gosok gigi heula beh seungit heuai teh nah ayeuna rek sare boro-boro gosok gigi kalakang hadaang seblak dicium teh bau cikur sia teh lain make minyak seungit lain make autan atuh diletak teh pait sia teh komo pamajikan uing mah pernah kiai make hot cream sia teh mah apal hot cream atau diletak teh lada manusia ngaletak pemajikan foto cara kera anyaran mah nurut ngawaro ginding hayang hitut oge era di empet-empet permios neng bade kapawon heula nyaho ngadon hitut sia ari ayeuna geus jadi salaki boga anak 2 jeung 3 hayang hitut di dapur salaki di kamar dagon celeger weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikri a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah al hadis wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Hadratil mukarram wal muhtaram para alimil ulama para kiai para ajengan para ustad para habaib para kasepuhan para tokoh-tokoh agama bil khusus pangarsa Kang Kiai Haji Hilman oke tekantun pangarsa Kiai Haji Syarda sebagai kasepuhan ketua perisai Bapak Ahmad Yani kumnama sadayana para alimil ulama guru-guru orang sadayana orang doakeun leuwih ti heula mugia para alimil ulama para kiai para ustad mugia ya Allah nu masih keneh jumeneng ayeuna sing paranjang yuswana amin tambih-tambih barokah ilmuna tambih-tambih milik rezekina tambih-tambih kasehatanana tambih-tambih santrina mugia para santri anu aya di dieu termasuk putra-putri urang sadayana ya Allah sing aya anu muncul janten penerusna para alimil ulama amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur negara yang juga saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah na upami aya Pak Lurah Pak Lurah Pak RT mudah-mudahan aparatur negara ais pangampi anu aya anu keur ngaheyeuk dayeuh ngolah ieu nagara mugia ya Allah sing tiasa nungtun janten lembur urang nyaeta lembur anu baldatun thayyibatun warabun ghafur amin. Panitia penyelenggara peringatan hari besar Islam memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anu parantos paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gawe babarengan korban harta tanaga emutan jeung sajabina mugia ya Allah ya pengorbanan teh lain ngan saukur di dunia dibalesna tapi tembus ke di akhirat bakalan jadi sampereun jaga di yaumil kiamah. Kumnama sadayana para jamaah, ibu bapak, pemuda pemudi, aki nini, mang bibi, wong tua, wong anom, nusa luhureun, nusa handapeun, anu sami ku pibados deui kahormat. Mugia ya Allah riungan urang sadayana dina ieu saah sehingga jantenkeun cukang lantaran wasilah hiji mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah. Nu kaduana sing dipanjangkeun yuswa dina jero taat ibadah ka Allah. Anu katiluna sing dibabarikeun milik rezeki pikeun bekal ibadah ka Allah. Anu terakhir nalika cunduk kana waktu ninggang kana mangsa maot ngaranna mugia urang sadayana sing maot husnul khatimah netepan iman sareng Islam amin ya rabbal alamin. Pribados ngaraos bingah amar watasuta bingah nuka giri-giri kabingah jeung kabagjaan abdi teu tiasa diukur ku carita sanajan sakumaha endahna bahasa. Wiri alhamdulillah paripaosna jauh di jugjug anggang di teang pribados anu linggih ti kampung Pondok Bitung Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor didadanget ayeuna tiasa rurumpaheun ka ieu wilayah seja silaturahmi sareng wargi kampung naon ieu teh ngagerung naon sih bohong itu tuh Gunggurung naon hartosna kiai Gunggurung teh niat kuring seja silaturahmi mugia silaturahmi abdi tiasa ditampi ku wargi Gunggurung di dieu bade ditampi sakali deui naros bade ditampi insya Allah. Niat kuring seja silaturahmi punten bisi boga sasangkaan anu sejen bisi boga prasangka anu lian. Kenapa? Karena di luaran banyak yang menggosipkan gosip negatif panas karena ceuli hareudang kana mana cenah ge tong daek ngondang kidalang muda ti Cijeruk Bogor mah tong daek naon sebab kadenge beja manehna mah lamun ceramah ka mana-mana sok neangan amplop. Punten ka orang Gunggurung saya berani bersumpah demi Allah wallahi saumur nyuhun hulu kuring ceramah teresep kana amplop mah demi Allah teresep tuh teresep kana amplop mah can pernah ngadahar amplop saumur hirup da abdi maka ditu ka dieu ceramah teh punten ceuk Kang sanes milarian amplop sanes tapi milarian dulur si eta mah duit dulur resep ai loba dulur mah sugan we ya kuring ku orang Gunggurung geus dianggap dulur mah ye tungtungna sok mere dukungan refleks diwir kana duit teh sia eta mah ho panjang dulur mah urang teh kudu siling dukung kudu siling rojong ke di mana geus jadi dulur tuluy siling dukung nah kakarak tungtungna sok mere doa angger haji duit wae orang Gunggurung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah tastabu 10 lewat 15 urang gancangkeun wae caritana dina kitab I'anatu Talibin juz katilu bab 5 Imam Sakhawi parantos ngandika dauhan mantena inna amalal maulidi haddasa ba'dal quruni salasa iya anu memperingati maulid Nabi mimitina digebyarkeun diramekeun nyaeta terjadi sabada abad ketiga umat-umat Islam pada hari tak teu eureun-eureun ngayakeun peringatan maulidna Kangjeng Nabi min sairil aqtor di penjuru-penjuru dunia di kota-kota besar pada ngayakeun peringatan maulidna Kangjeng Nabi Muhammad. Makana teu aneh ieu peringatan maulid Kangjeng Nabi setiap tahun kita peringati. Ai tahun kamari di dieu ngayakeun teu? Ngayakeun teu? Saha kiaina? Hah? Ngabahas naon? Wah poho pokona malah. Setiap tahun kita peringati ieu peringatan maulid Kangjeng Nabi. Punten, ieu peringatan maulid Kangjeng Nabi bukan hanya di Wonosalam saja.
bukan hanya di Banten saja, di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, umat Islam, khususnya umat Islam yang ada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana tepang sareng sasih Rabiul Awal sok ngayakeun peringatan Maulid Kangjeng Nabi. Bahkan bejana lain di Indonesia wungkul. Al-Habib Jailani As-Satiri dari Yaman, beliau menceritakan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di negara Timur Tengah pun, tegesna di negara Libanon oge sok ngayakeun acara muludan. Ibu akang terang Libanon di mana? Libanon nyawa teh. Pokona mah ti malingping mah kaluhur pokona mah. Jauh. Libanon teh tebih. Daerah perbatasannya eta Suriah dan Palestina. Ketika saya cek di Google Map, dayeuna mah canggih aya Google Map. Kuring tadi ti Bogor ka dieu ge make Google Map. Saya cek, ternyata dari Wanasalam ke Libanon eta jarakna ketika dilihat dari Google Map, jarakna ti Wanasalam ka Libanon eta jarakna sarua jeung ti Libanon ka Wanasalam. Eta geus teu nyalahan. Sarua pokoknya mah di Libanon ge sok ngayakeun acara muludan. Akan tetapi bejana di Libanon aya hiji tradisi di mana muludan teh anu ieu tradisina kadang-kadang sarua jeung tradisi di urang. Naon tradisina di Libanon mah Kang bejana ketika puncak tina eta puncak acara Maulid, panitia teh sok ngahaja nyeunat petasan kembang api sebagai simbol kebahagiaan, sebagai simbol kegembiraan. Ari di dieu nyeunat petasan kembang api teu? Nyeunat teu kabeuli meureunnya. Bo karunya. Di ditu mah puncak tina eta puncak acara Maulid teh panitia teh nyeunut petasan kembang api sebagai simbol kebahagiaan, sebagai simbol kegembiraan. Singkat cerita, di tengah-tengah umat Islam nu keur ngayakeun acara muludan aya budak awewe agamana Kristen ngiring muludan. Naon cenah? Budak awewe agamana Kristen ngiring mulud. Pan ari budak mah memang kitu tabiatna. Di mana aya karamean sok pipilueun leres. Kos anak-anak urang geuning di mana datang tanggal 1 Januari anu di bejana sebut tahun baru, padahal maaf itu tahun baru bukan tahun baru umat Islam, tapi eta mah tahun baruna umat Kristen. Tapi mentang-mentang rame di jalan, anak urang geuning sok pipilueun. Betul. Bahkan orang Wanasalam jeung indungna pipilueun. Nah, siasa anu sok tahun baruan tah. Nini orang Wanasalam pantos miluan tahun baruan. Di sisi jalan ngageber-geber jagong bari nyutan tarompet pret pret. Nini nyut tarompet mani pantes beres nyut tarompet paeh we. Rasana teu eungap meureun. Saya sekedar mengingatkan ya, mohon maaf, kita umat Islam punya identitas sendiri. Bulan urang oge boga bulan sorangan. Tahun baru kita pun kita punya tahun baru sendiri sebagai identitas kita umat Islam. Catat, tahun baru kita bukan 1 Januari, tapi tahun baru kita adalah tanggal 1 Muharram. Kadang-kadang anak-anak urang termasuk urang nepikeun ka poho teu apal karena bulan sorangan. Ayeuna bulan naon? Rabiul Awal. Tos Rabiul Awal? Nangin. Ayo atuh. Tos Rabiul Akhir naon? Jumadil Awal, tos Jumadil Awal. Nangin. Rajab, tos Rajab. Hah? Roah mah bulan Jawa, bulan Islamna Syaban, tos Syaban. Ramadan, tos Ramadan. THR heula biasana. Oh Syawal, tos Syawal. Hafid Zulqa'dah, tu Zulqa'dah, Zulhijjah, barulah Muharram. Itulah tahun baru kita umat Islam. Catat, bukan 1 Januari, eta mah tahun baru na umat Kristen. Bahkan bejana cek ahli sejarah, maaf,
ketika kita melihat dina kalender tercantum nama-nama bulan eta bejana bulan-bulannya pun dicomot diambil dari nama dewa-dewanya bangsa Romawi kuno. Punten, Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa masa lalu masa depan bangsa Romawi kuno. Februari diambil dari nama Februs, dewa penyucian. Maret diambil dari nama dewa Mars, dewa peperangan bangsa Romawi kuno. April diambil dari nama Dewi Aprodit, dewi kecantikan bangsa Romawi kuno. Mei diambil dari nama Dewi Maya, dewi kesuburan. Juni dari Juno, Juli jeung Agustus kaisarna bangsa Romawi kuno. Julius Kaisar, Agustus Kaisar. September dari Septem, Oktober dari Okto, November dari Nepem, Desember dari Desem. Kabeh ngaran dewa-dewana bangsa Romawi kuno. Tapi kadang-kadang urang bangga nempelkeun ngaran anak tina ngaran dewa. Buktina lahir anak bulan Desember di ngaranan Desi. Aya si Desi di dia. Bulan November Nopi, Januari Jenny, Februari Febri, Maret Maerot meureun. Oh, udah bingung Maret mah. Kenapa kita tidak bangga dengan bulan kita? Anak lahir bulan Rajab atuh ngaranan Muhammad Rojab atuh. Mantak merengaran ka anak TBB ja ka kiai. Tatanya ka ustad di dia aya pangersa Kang Haji Hilman. Tataros ka mantena kiai abdi bade masihan nami ka nu janten anak saha nu pantes nu kumaha anu sae ulah dipapantes ku sorangan. Di Bogor mah aya eta merengaran ka anak dipapantes ku sorangan. Ai ngaran bapana Abbas indungna Kokom anakna teh Baskom. Aya deui bapana Agus indungna Susan Agustusan. Sok nyanyahoanan si eta mah. Aya anu bangga, ih Pak Kiai ngaran anak abdi mah Hade. Naon? Tina Quran saha Firaun. Aya tina Quran Firaun si eta mah. Coba lamun tataros maka pangersa Kang Haji Hilman Kiai abdi gaduh putra istri pameget cek Kiai Hilman teh ibu mimitiannya ku ngaran Muhammad Ahmad atawa Mahmud. Kenapa? Karena orang anu katempelan ku ngaran jenengan Kangjeng Nabi kayak di akhirat teh dispesialkeun. Pan kayak urang teh di absen di akhirat teh digeroan ku malaikat. Kadieu saha ngaran abdi Muhammad Yusuf. Oh Muhammad Yusuf kadieu. Ayah salak tilu siki mah Muhammad Yusuf. Aya maneh saha abdi Ahmad Rifai. Oh aya Ahmadan kadieu. Aya maneh saha Joni. Saha Joni kaditu Joni mas ya. Muhammad Joni malaikat. Oh aya Muhammadan atuh kadieu. Dispesialkeun. Kahade-kahadenya kita punya identitas sendiri. Tahun baru kita bukan 1 Januari tapi tanggal 1 Muharram. Tapi teu maidokeun nya watak anak. Di mana aya karamean sok pipilueun. Itulah yang terjadi di Libanon ketika umat Islam rame ngayakeun muludan, aya budak awewe agamana Kristen ngiring muludan. Singkat cerita, cunduk waktu nu dipandang rah ayu prataning mangsa nu dipandang utama, niti wanci nu dipandang mustari geus tiba kana mangsana nya eta puncak tina eta puncak acara maulid. Panitia teh sibuk nyareuneuh petasan kembang api ting jeleger ieu petasan kembang api teh di luhur ngan bejana aya hiji petasan kembang api anu pangbadagna lain ngajeleger ka luhur tapi nyasar pas kana mastaka na eta budak Kristen. Nyaho mastaka jang mastaka nyaho mastaka teu nyahoeun mastaka naon mastaka hulu maka hayam. Ieu orang Sunda sing apal atuh una kusuk bahasa. Lamun mastaka kabatur, lamun kasorangan sirah, lamun kahayam hulu. Aduh abdi rieut mastaka salah cek unu kusuk bahasa mah rieut sirah we kasorangan mah. Tapi aya orang mana salah aduh aing rieut hulu cenah ya. Kakotok ya hulu mah. Tapi ai Sunda mah memang gitu bahasa yang paling kaya. Urang kudu bangga jadi orang Sunda. Orang Sunda mah bahasana luar biasa. Paling kaya jigana sadunya. Buktikeun tina dahar we dahar barasiki bahasa Sunda loba bahasana. Bener. Bahasa Indonesia kur hiji makan
Kang Kiai Hilman lagi makan, itu kucing lagi makan. Sarua jeung ucing makan Kiai ge. Tapi bahasa Sunda mah tina makan ge loba, dahar, daang, tuang, neda, emam, naon deui? Nyatu. Jajablog, laladog, tetenggek, barang hakan, ngawadang, gagaras, loba bahasa Sunda mah. Nepikeun kana gog di WC bahasa Sunda mah seueur. Sok ayang ngising, naon deui? Gila ngadengena aing we. Mojoy. Ngawaduk. Kapacinong. Lobanya ngajendil. Nah, orang maling teh ngajendil mun ngising deh. Ia mastakana budak Kristen teh kahantam ku petasan kembang api anu pangbadagna ngajeleger pas mastakana cing kuring rek nanya ka orang wana salam di dieu ieu keur nyaritakeun tentang keajaiban Maulid Nabi kahantam ieu mastakana nya eta ku petasan anu pangbadagna cing kuring rek nanya kumaha ieu kondisina budak anu kahantam mastakana cedera atawa moal cedera atawa moal apa cedera atau moal? Ayo ngomong moal, ayo ngomong cedera. Jawabannya adalah naon? Cedera, rusak mastakana, hancur sirahna, ngocor getih tina mastakana. Atuh langsung ya budak teh dibawa ke rumah sakit di Lebanon, tapi ternyata satu rumah sakit pun tidak ada yang sanggup untuk menanganinya. Anu pada akhirnya iya dokter di Lebanon manggil indungna budak, ibu wayahna. Iya putri ibu teh parah anu luar biasa kondisina ayeuna nama wayahna putri ibu teh kudu dibawa ke negara Amerika sebab di Amerika mah peralatannya lebih canggih dokternya pun lebih ahli jadi singkat cerita iya budak awewe teh dibawa ke negara Amerika ditangani langsung ku dokter di Amerika ai barang teh ditangani ku dokter di Amerika takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar singkat carita ieu budak awewe teh mati maut pupus meninggal dunia atuh laporan ya dokter teh ka indungna budak ibu pangapunten abdi teh ikhtiar maparantos usaha enggeus ibu tapi takdir teu bisa dipungkir gadar teu bisa disinglar putri ibu teh ayeuna nu masingpati tumakaning perlaya maot ngaranna ieu indungna budak ngadangu anakna maot sedih moal sedih anu luar biasa ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat di hiji sisi indungna sedih di hiji sisi indungna nondeun rasa ambek rasa geuleuh rasa benci ka saha benci ka umat Islam sebab dianggapna gara-gara umat Islam ngayakeun muludan anakna jadi korban anakna jadi maut gara-gara muludan atau ya indungna budak teh jejeritan tapi ternyata ya indungna budak jejeritan anak jejeritan ka Kangjeng Nabi Muhammad cek ieu indungna budak ya Muhammad aina anta ya Muhammad di mana anjeun Muhammad wa anta tud'an nubuwah anjeun nu geus ngaku jadi nabi anjeun nu geus ngaku jadi rasul ungzur madza fa'ala ummataka ila binti fi yaumi ihtifali maulidika tingali ku anjeun Muhammad kalakuan umat anjeun gara-gara umat anjeun ngayakeun muludan gara-gara umat anjeun ngarayakeun poe kalahiran anjeun anak kaula perlayatan padaya maot ngora-ngora tanggung jawab anjeun Muhammad jejeritan mentap pertanggungan jawab ka Kangjeng Nabi disabaran ku dokter teh ece sing sabar orang Amerika nyebut ece kajian kumaha euy lah ce sing sabar kumaha deui ari geus takdir mah daripada ece jejeritan mah nginum heula we ce nginum heula we da haus hampurannya ece teu make gelas
poho aja nah. Daripada ece jejeritan mah mendingan ge hayu ece urang tingali putri ece di kamar operasi urang urusan urang pileleuyankeun da kumaha deui ece ari tos maot mah atuh ieu indungna budak ngagede ka pintu kamar operasi bari tetep dina manahna gegerencem Muhammad tanggung jawab Muhammad gara-gara umat maneh anak kaula jadi maut. Ai buarang teh dugi kana panto kamar operasi dibukakeun pantona aya keanehan aya keajaiban lamun cek dina wayang mah mijar meneng Gusti petengnya tenera tah gitu nya mijar meneng Gusti petengnya tenera ngahulang ngaraga menang ngajentul ngahulung balung lir ka dia badra erawan badra maning mega erawan maning bulan kaget ningali putrina nuju calik bari kaayaan jag waringka subhanallah ai barang dibukakeun pantona teh budak teh nuju calik bahkan mastakana nu tadina hancur ruksak ngadadak sae deui rapih deui atuh ieu indungna budak setengah teu percaya neng putri Umi ieu indungna nembalan anakna nembalan ka indungna Umi tutupan pantona Umi bisi keluar jalmina saha geulis saha dawuh saha Umi tutupan pantona Umi bisi keluar jalmina saha geulis saha dawuh saha aduh Umi tadi aya jalma nu kasep ngalempereng koneng dadag sampe rupa hade berwibawa gagah perkasa pamenteun oge caang lir ka dia bulan purnama saha geulis aya jungjunganana umat Islam Umi aya nabi na umat Islam si horeng teh sumping Kangjeng Nabi Muhammad tadi sumping ka dieu Umi dicabak mastaka neng diusap mastaka neng lir malam tumraping api saciduh metu saucap nyata harita dicabak ku Kangjeng Nabi harita kene roh neng nunggus aya di luar jasad sup asup deui kana ieu jasad bahkan mastaka neng tadina hancur ruksak ngadadak sae deui rapih deui subhanallah. Ini adalah salah satu keajaiban Maulid Nabi yang diceritakan oleh Al-Habib Jailani As-Satiri dari Yaman. Naon hikmah napikeun urang? Maaf, ieu umat Kristen jejeritan gogorowokan minta pertanggungan jawab ke Kangjeng Nabi sebab anaknya jadi korban muludan. Kangjeng Nabi hadir tanggung jawab atuh komo ka urang ka umatna. Ayeuna urang ala kadar korban harta, korban tenaga, korban waktu, tong keeng, tong sieun dipake pikeun muludan bakalan dibalas ku Gusti Allah menang syafaat di Kangjeng Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan urang sadaya sing diangkeun janten umatna Kangjeng Nabi. Amin. Mantak sing nyaan kana muludan teh euceuk Kang. Lihat sejarah ketika Malik Muzaffar mengadakan Maulid Nabi, beliau menyediakan kambingnya saja konon 5.000 ekor kambing yang disiapkan untuk memperingati Maulid Nabi. Ari di dieu masjid embe teu? Entah. Kotok masjid kotok. 10.000 Malik Muzaffar mah masjidna di dieu barasiki. 2. Dan uang yang dihabiskannya pun bejana 300.000 dinar. Lamun dirupiahkeun ku urang ayeuna kirang langkung 15 miliar sakali muludan. 15 miliar 15 mil yar cing di dia muludan ayeuna beak bara miliar. Beak bara miliar liar. Tapi insya Allah liurna kang dipake muludan sejai ngabuktikan cinta urang ke Kangjeng Nabi ke di akhirat urang bakalan sasarengan sareng Kangjeng Nabi. Amin. Ini dalam landasan kita cinta kepada baginda Nabi. Karena dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, abdi rek nanya naon mang?
kieu ya Rasul abdi hayang nanya naon iraha cenah ge ya Rasul terjadina poe kiamat. Cek Kangjeng Nabi, maaf mang ulah waka nanyakeun eta. Mamang nanyakeun iraha terjadina kiamat, kaula nu rek nanya ka mamang geus boga bekal naon pikeun mayunan poe kiamat. Ai barang ditaros kitu ieu jalma teh ngawaler, ya Rasulullah rumasa abdi mas salat teh jauh tina khusukna, rumasa puasa ala kadar nahan haus jeung lapar hungkul jauh tina nu disebut kaful jawarihi anil asam teh jauh, puasa kula ma ala kadar nahan haus jeung lapar hungkul, sodako kula ma ala kadarna bahkan ngadaguan sesana, tapi dina manah kaula nenden rasa kadeudeuh cinta ka salira. Maka apa jawaban baginda Nabi? Baginda Rasul ngajawab, anta ma'a man ahbabta, anjeun bakalan sasarengan jeung jalma anu dipika cinta ku anjeun. Jadi urang ayeuna ngayakeun muludan seja takzim takrim ka Kangjeng Nabi dalam landasan cinta ka Kangjeng Nabi, sing gede keyakinan, sing gede pengharapan bahwa kelak nanti di akhirat kita akan bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau bertanya, cinta ka Kangjeng Nabi cinta? Jawab sekali deh, cinta ka Kangjeng Nabi cinta? Sabada muludan yuk urang tingkatkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi. Sebab bohong jelema ngaku cinta lamun eueuh buktina, bohong jelema ngaku cinta lamun eueuh cirina. Sehingga dibejakeun ku ulama, lau kana hubbuka shadiqal la atota, kalau orang yang benar-benar cinta maka ia akan mengikuti orang yang dicintainya. Innal muhibba lima yuhibbu muti, karena sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mengikuti orang yang dicintainya. Jadi tegesna cirina tandana tetenggerna jelma anu cinta mah nyaeta daek nurut jeung nurutan. Naon cenah ciri cinta teh? Daek nurut jeung nurut. Contoh lamun cinta kakak bogoh sok nurut kakak bogoh mah bener. Kadang-kadang dititah ku indungna meligas jamedud, tapi ninggang ditelepon ku kabogoh na, yang ada apa soang? Jemput aku dong, di mana? Di mall. Tunggu yang ngeng. Nurut kakak bogoh mah bener. Bener teh ca? Doa ucuk ge sarwana keur bobogohan mah harita. Lamun datang ka bogohna pipina ge didempul 2 cm setengah mah. Kelek disemprot make Rexona, Rexona make kiss spray, kecos. Nah ayeuna kelek baru naga ih. Udah masuk salah kaprah. Ibu-ibu maaf, kadang-kadang ibu sok salah kaprah. Dina kitab Ukudul Jan dibejakeun wajibna dangdan awewe teh hareupeun salak. Tah geuning nyaho. Ari mah hareupeun salaki jiga jurig. Buuk cawig-wig dibongkot make karet. Ninggang salakina ngabelai jepret kana panon adaw. Emang na teu peureus ka jepret karet. BH make paniti, manih amit-amit ini. Aya keneh nu sabab wanita aya orang gunggurung beja nama rasana teu nojos kana curug meureun. Hote cara keur anyaran nya Kang, keur anyaran mah rek sarege ginding seungit sagala disemprot, gosok gigi heula beh seungit heuai teh. Nah ayeuna rek sare boro-boro gosok gigi kalakah ngadaang seblak. Dicium teh bau cikur sia teh. Lain make minyak seungit, lain make autan. Atuh diletak teh pahit sia teh. Komo pamajikan uing mah pernah kiai make hot cream sia teh mah. Apal hot cream? Atuh diletak teh lada. Mun seuah ngaletak pamajikan. Hoto cara keur anyaran mah nurut ngawaro ginding. Hayang hitut oge era diempet-empet. Aa permios neng bade kapawon heula nyaho ngadon hitut sia. Ari ayeuna geus jadi salaki boga anak 2 jeung 3 hayang hitut di dapur salaki di kamar dagon celeger weh moal ka salaki sing hade nurut teh ka salaki aya cinta ka salaki mah ieu cirina jelema cinta teh daek nurut jeung nurut. Buktikeun budak ngora ketika anak muda cinta terhadap seorang idolanya sok nurutan idolana. Idolanya Iwan Fals, nurutan gaya Iwan Fals. Make kaos Iwan Fals, di kamar masang poster Iwan Fals, ngaran Memed jadi ganti Memed Fals. Udah cinta ka Iwan Fals.
Ibu-ibu gini lamun cinta ka artis, ibu cinta ka Inneke nurutan gaya Inneke make jilbab nyekek beuheung, ibu oge sarua nurutan make jilbab nyekek beuheung. Ngan orang gungurung mah teu bisaeun makena nyekek teuing ngapae we. Udah urang masuk salah kaprah deui aya lalakon pagawean teh ari gaya muslimah tapi sapotong ai luhur ditiung ka handap calana meraj aya nu kitu aya. Tolong hai Anda kaum wanita, saya sekedar mengingatkan kalian itu sudah mahal, kalian itu sudah mulia, kalian itu tinggi derajatnya. Ketika kita melihat sejarah wanita dulu itu miris, sebelum baginda Nabi lahir awewe teh hina, awewe teh rendah, awewe teh murah, memeh lahir Kangjeng Nabi. Sehingga pantas Siti Aisyah pun pernah berkata tentang bab pertikahan, konon katanya ketika sebelum baginda Nabi lahir ada satu pertikahan yang disebut pertikahan istibdo. Apa itu pertikahan istibdo? Pertikahan istibdo adalah pertikahan neangan bibit unggul, ku murah-murahna awewe, ku hina-hinana awewe, loba pamajikan nu dioper ka salaki batur aja. Ibu jadi salakina teh Mang Udin. Aya Udin nih dia. Nambut heula Mang Udinnya digawean di keureuy ku Mang Udin melendung reuneu ti Mang Udin ai burusu teh anakna teh awewe ngarasa hina boga anak awewe. Ceuk Mang Udin teh wah peranakan aing mah pasti awede neng ayeuna pindah ka saha ka Mang Agus, dioper ka Mang Agus, digawean ku Mang Agus melendung reuneu ti Mang Agus ai burusu teh anakna teh awewe deui wae ngarasa hina boga anak awewe dioper deui ka saha Kang ayeuna ka Mang Asep, ayahnya Asep kabagian Asep dikeureuy digawean ku Mang Asep terus we awewe teh dioper menandakan murahnya kaum wanita dulu sebelum baginda Nabi lahir Kangjeng Nabi diangkat derajat awewe, mahal awewe teh, mulia awewe teh, tapi sayang seribu sayang ayeuna akhir zaman awewe nu geus dimahalkeun ku Allah der teh kiwari loba anu dimurah mareh deui. Bener da eta pan kapangaruhan ku tongtonan ayeuna mah, tongtonan jadi tungtunan, tungtunan jadi tongtonan ayeuna. Kiai ceramah, ustad dakwah dianggapna tongtonan, tapi ninggang televisi yang berkata, HP yang berbicara dina HP teh ya segala aya Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, naon deui? Oh, TikTok. Melihat penampilan-penampilan budaya-budaya barat diturutan ke orang Wanasalam, make baju adina ka handap teu nepi ka luhur teu nepung. Aya nu kitu. Ibu-ibu kapangaruhan sarwana isuk-isuk poe Minggu lain ngaulaan salaki kalakah jogging make calana rit meraj ngagen gila nini sarwana ayeuna nini jendil nini boga HP jararan deal make calana ngetat warna pink gambar Hello Kitty gila ini kos itu eta ku jendil-jendilan ini ayeuna nu maksakeun maneh datang ka salon kecantikan ceuk urang mah rek naon ini ka salon kecantikan rek naon coba ieu mah mastakeun maneh mas aya naon ini ieu nini teh kulit teh hayang kararenceng deui jiga baheula ceuk tukang salon kecantikan teh atuh nini sing mikir kulit geus kariput kitu mah disetrika ge moal lempeng nih kusut ai ujang naha bet ngahina ai ujang teh nyaho ieu nini teh dina keresek mawa naon eta nini teh keresek duit bara duit 200 juta ai kitu lamun ujang bisa ngajadikeun kulit nini kenceng deui ieu duit 200 juta keur ujang kabeta meureun ku duit 200 juta diakalan da jelema boga akal kumaha carana kulitna kararenceng deui bisa teh ujang bisa nilah bisa dijamin bisa kumaha nini gampang nini ngagoler nini ngagoler si nini ngagoler diakalan kumacarana kulitna kararenceng deui akhirna dibetut kulitna ti handap ka luhur ditari bener kararenceng deui ngan di dieu kulitna numpuk ngabendul kapalang ditalian make karet tuluy ditiungan ceuk sini teh alhamdulillah ya Allah cenah ge kararenceng deui ari ngeunteung reuwas dina gadona aya jenggotan si horeng teh bulu nu dihandap katari ka luhur udah jararan dia aing mah. Apalagi yang saya khawatirkan sekarang, mohon maaf,
banyak kaum wanita di luaran sana yang rela mengorbankan kehormatannya hanya demi sekeping rupiah. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya punten, ketika beberapa bulan yang lalu Allah tegur Cianjur dengan gempa buminya, saya mentafakuri kenapa Allah tegur Cianjur dengan gempa bumi yang dahsyat, padahal Cianjur itu kota kiai, Cianjur itu kota santri, ulama banyak di sana, makom para wali pun banyak di sana. Tapi kenapa Allah tegur dengan gempa buminya? Mungkin di satu sisi banyak kelompok yang mengundang murkanya Allah. Betul. Pantes saya kuring boga pengalaman lamun kuring ngaji ka jalur-jalur wetan Tasik, Subang, Majalengka, Purwakarta, pokoknya lamun kuring ngaji ka jalur-jalur wetan, lamun berangkat sok via tol, lamun balik masuk ngahaja lewat sisi lewat Cianjur. Ari balik ceramah tara kikieuan sok diucutan we acu kos kieu mah salin we make calana jeung kaos. Napa lebah puncak Cianjur da jam 4 di dinya teh sok tariris euceuk guring teh. Sok bebeja ka supir teh pir eureun heula tiris. Ari kitu neangan nu haneut-haneut. Naon sekuteng. Sekuteng pikiran teh ka mana wae. Sekuteng neangan sekuteng keur ngeunah-ngeunah kuring teh ngadahar sekuteng. Ai torojol teh awewe BMW bohai montok weleh-weleh pokona. Make baju adina. Naon sia aeo cenah. Gopar naon gopar gope ngampar. Astagfirullah, gope ngampar haji cek kuring teh neng antosan di dieu rek kana mobil heula atuh kuring kana mobil heula canak peci sorban plus kartu nama neng teu apal saha henteu teu apal baca dina kartu nama. Ai barang dibaca dina kartu nama Al Ustad Adiyat Ma El Buzeremi Kidalang Muda. Oh iya teh Pak Ustad. Atuh wios jeung Pak Ustad mah gratis. Ngalap berkah we tah cenah. Pan belegu gawe gitu teh. Mohon maaf, makanya jangan salah mencintai, karena ketika kita mencintai suatu idola pun itu akan datang tetenggerna nya eta daek nurut jeung nurutan. Maka kuring teu aneh disebut Kidalang Muda ti mana lalakona bejakeun tong. Bejakeun tong. Jadi karena memang pada dasarnya dari kecil saya suka cinta terhadap wayang golek. Itu dari kecil. Mungkin kalau berbicara bisa jadi di bawah usia 5 tahun saya sudah senang terhadap wayang golek. Kenapa berbicara di bawah 5 tahun? Karena saya ingat ketika pun Rama masih keneh jumeneng, abdi dikantunkeun ku apa teh kapungkur usia 5 tahun. Jadi 5 tahun almarhum tos tilar dunia. Tak abdi emut ketika pun Rama masih keneh jumeneng, abdi teh sok dicacanda ku pun Rama teh nongton wayang golek, da pun Rama ge kalintang resepna kana wayang golek. Ku sabab ti leuletik kuring resep kana wayang golek, akhirna timbul rasa cinta kuring kana wayang golek. Ku sabab cinta teh datang we cirina nya eta daek nurut jeung nurutan dalang. Ngantak ti leuletik kuring mah sok gegereman jiga dalang. Bahkan saya ingat ketika duduk di kelas 3 SD, saya pernah menampilkan sebuah lalakon pawayangan di depan teman-teman sekolah. Harita lalakon kumbakarna gugur pamita lepat. Teu make golek henteu nu mawi harita teh seueur rencangan ka kuring anu nyebut dengan panggilan sidalang. Dasar maneh mah sidalang. Eta teh ngaran panggilan sabareulah sidalang teh aya nasib kuring jadi mubalik akhirna nempel eta ngaran teh jadi we lakob kana panggung disebut we lamun ceramah teh Kidalang muda teh ayeuna meureun 20 tahun ka hareup mah Kidalang peot meureun ayeuna mah muda keneh nya kasep sakieu mah nya sakieu mah udah sakieu gieuna mantap kuring lamun ceramah eta sok diselingan heula ku ngadalang eta oge tergantung persetujuan jamaah jeung panitia di dieu. Ari di dieu wios ngadalang heula wios ngadalang heula wios bade ngadalang heula bade moal ambak bener moal ambak moal pundung moal nyarekan
moal nyawer moal jadi weh atuh udah segala moal cuma mohon maaf ya tidak pakai wayang karena memang panitia tidak memesan pakai wayang meureun panitia ge apaleun lamun make wayang mahar kana beda oh pan mahal golek teh jutaan apalagi produksi jelekong Giri Harja 3 wayang teh mahal jutaan saya di rumah ada koleksi 30 lebih wayang golek diantaranya produksi Giri Harja 3 eta luar biasa hiji wayang teh nu 5 juta nu 7 juta 2 juta nu leutik mahal wayang teh mantak lamun panitia sok aya nu ngontek Pak Kiai jeung golekna sok riweuh aing mah na mobil oge heureun mobil heureun ku golek lamun menceramah golek teh efekna cilaka mobil heureun ku golek tungtungna besek saeutik mantak ayeuna mah ngahaja supaya mobil lala gak bisa rek dipituhan mangga geus jam 11 gini bade ngadalang heula bade salit we nya salit urang kaluarkeun suara saha si cepot mah mahal si cepot mah engke lamun aya nu nyawer si cepot keluar urang kaluarkeun suara Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca dangukeun jempe ulah anu calangap moal jadi ngadalang aya Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca dangukeun jempe kedeung ulah ka seuri atuh eta teh keur manggil hodam eta teh kodam Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca dangukeun jempe kacaritakeun deui hiji pertapan ieu begawan Abiasa ngahaturunan linggi incunaku anjeunnya eta Arjuna anu direncangan ku Raden Gatot Kaca sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watak wantas ya begawan Abiasa tutuwong samanea manusa trusing madu trasing kutsuma titising andanawiri trasing dewa kamunusaan lami-lami ngandika kawadaling lisan mekatan pengandikanipun alis manis melas melis kalayan pinuh kuwibawa datang Abiasa kieu sorana selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu dipercaya cenah gunung Himalaya teh badag tapi da badagna gunung Himalaya moal bisa ngelehkeun badagna bingahna eyang dina danget ayeuna margi kasumpingan incu buyut tipu serdayeuh amarta Arjuna incu eyang iap kaharep datang we Arjuna beda di sorana kasep Arjuna teh teu beda jeung ieu malah tepi noda makaula nun eyang ta Arjuna nampi nuhun kana pembageh kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sembah sungkem ku hunjuk panjenengan eyang Arjuna tepi noda mah eyang bieu eyang kakarak ge murwa bubuka kumaha aya nu nyawer cepet bieu teh susuganan we kete aya nu nyusulan da saurna mah eyang kumaha bejana Pak Ahmad Yani ge bade ke urang antosan Arjuna tepi noda mah kumaha eyang jeung saha hidup teh ka dieu sareng pun alo Raden Gatot Kaca putrana Kakang Bima eyang Gatot Kaca putu eyang kaharep kasep da puguh sono eyang oge kahidep tah geuning aya anu maju mudah-mudahan we babaraha lembar da sok atoh yang deh dede nun abah
Gatot Kaca kaharep putu eyang kapayun we Gatot Kaca beda di sorana ki Gatot Kaca mah lain embe Gatot Kaca teu nyahoan si eta mah Gatot Kaca teh ngagerem simbolna Siliwangi meong. Jadi Jawa Barat mah punya simbol Gatot Kaca teh ngagerem sebab Siliwangi meong. Beda jeung Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi Jawa Barat mah ngagerem Gatot Kaca teh. Nampi nuhun kana daun rupihal pembagi kalayan ujug sumbangga gahaturkeun sebasungkem gohojog panjenengan eyang ditarima pujastutihid Gatot Kaca tepi nodama eyang jauh-jauh di jugjug anggang di teang hidup di Bogor kawana salam teh gening sakieu buktosna bisi boga kahayang sok ulah rek di dingding gelir gendang siloka gera bejer beaskeun palai naon nu mawi putra Gatot Kaca teh aya nu dipikahoyong hayang naon hayang nenen Gatot Kaca paman ulah sok ngerakeun emang da kamari mah keur ngaji di wetan make nenen teh aya kamari bahkan kopi aya nenen aya di dieu ge aya nu sejen kamari mah komo komplit yang kamari ngaji di mana di bewetan kamari mah meja teh nembrak segala aya naon nenen aya kopi aya, Coca-Cola aya, Fanta aya, Sprite aya, yoge aya Gatot Kaca Sprite mah leutik ieu mah 3.000 ieu mah nu kamari mah jangkung Sprite-na bahkan dina meja teh daangeun ge nembrak yoge aya nembrak nah sapiring ieu di tukang mah di parselan aya aing kebagian moal ieu teh Gatot Kaca kumaha kamari maneh dibere naon ku panitia loba yang naon beas 2 karung ai di dieu teuing lebar jika apa yang Arjuna Gatot Kaca incu putu eyang kumaha yang mangga tansah diajeng-ajeng aya pikeun naon purwa yang kersa nimbalan keheulaanan da puguh hidup teh geuning katinggal ku eyang henteu duaan eta aya di satungangeun panto eta teh saha Gatot Kaca tapi nodama eyang eta saha tukangeun panto eta teh putrana Wasmar Badranaya saha si Cepot saha si Cepot asra jingga yang ya gerak kaharep maneh Cepot ulah nyumput wae atuh kaharep si Cepot keluar gentong si Cepot keluar gentong aduh sakedeung we nya Sampurasun alhamdulillah deuleu euy dewek bisa panggih jeung orang gurunggung di dieu oh Gunggurung kakarak saumur nyuhun hulu dewek manggihan lembur ngaranna Gunggurung heubingah deuleu bebelaan dewek teh ka dieu da kudu nama ayeuna teh ka Kuningan ngan dipikir-pikir rek naon aing ka Kuningan nu ngondang eueuh mendingan ka dieu meureun puguh balik teh bawaeun dunia deuleu nya alam fana hiji mangsa da urang oge bakalan ninggal dina ieu alam dunia mantak hirup teh ulah kadedemes deui kana urusan dunia teh da urang mah awak ngan saukur sasampayan diri ngan saukur sasampiran tiap waktu urang teh dituntut ku waktu ieu diri di udag kuanci hiji mangsa urang teh bakalan pinangging jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingareunana
numawi sing gede kaelingan da jelema mah beda jeung sato mah paeh ala kadar bilatungan tapi jelema mah iwal ti bilatungan teh bakalan pinangging jeung balitungan nu ngandung harti perhitungan melak cabe buah cabe melak bonteng buah heuh kitu eueuh deui nu nyawer ieu teh aja pepeujeuh dewek masak eutik deuleu euy ka ibu-ibu ka hade lamun nyusuan budak teh ulah dina angkot deuleu khawatir lalakon baheula geuning aya ibu-ibu geuningnya ibu-ibu teh der nyusuan budak dina bemo dina jero bemo teh aki-aki nundutan indungna teh keur nyusuan budak ari bemo teh heuda bemo meureunnya banda oge kulit tilu ari ai jalan teh butut ari palebah nincak eta bemo kana jalan butut pan ngagajleng ari budak ngajol si aki nyusruk eta si aki da uhuntuan meureunnya rasa nama anakna we nyot heuh tak hade sia meureun indungna hees rasa nama anakna we ari palebah teh beunta indungna goblok sia we hudang eta si aki geus teu gablek ka kenyos deuleu euy ai celengge teh sebeuh meureun kitu mantak nasi atarap di papakean ibu-ibu da Islam da aya aturan kudu kumaha jaga kaislaman urang ayeuna keur memperingati Maulid Nabi teh lain Kangjeng Nabi na hunggul nu kudu diperingati tapi naon nu dilaheurkeun ku Kangjeng Nabi teh eta nu kudu diingat-ingat ku urang nyaeta Islam sebagai rahmatan lil alamin jaga kaislaman urang geus sakitu we ti mangpot mah nya mugi anu haladir sing paranjang yuswana sing sarehat badana sing arageng milik rezekina tutup lawang geus jam 11 lewat 10 gitu. Teruskeun eta rekamana euceul rekamana da encan ngajina oge ya teruskeun atawa bubar ya arek bubar ringtosan da kuring manggeusan ge geneh atuh da amplop mah geus dirapatkeun atuh jadi cirina jalma cinta teh naon cirina jalma cinta teh naon euceul daek nurut jeung nurut tadi kompak ngajawab barang kukuring ditanya nyaan cinta ka Kangjeng Nabi sadayana ngajawab cinta maka lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi yu urang nurutan Kangjeng Nabi Muhammad apa yang harus kita ikuti dari baginda Nabi segala aspek kehidupan baginda Rasul merupakan uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah baginda Rasul teh uswah contoh terbaik di dalam aspek apapun baginda Rasul merupakan uswatun hasanah urang candak wae tina sifat-sifat Kangjeng Nabi anu mudah-mudahan ieu sifat Kangjeng Nabi bisa dicontoh diturut ku urang amin naon cenah ge kang sifat Kangjeng Nabi anu wajib nempel di Kangjeng Nabi sifatna teh aya 4 hiji ngor itu kumaha sid dik tab aman fat urang canak we hiji heulaanan Kangjeng Nabi kaentepan ku sifat siddiq naon ari siddiq teh bener naon anu bener ti Kangjeng Nabi sadayana bener Kangjeng Nabi mah tekad ucap jeung lampahna Kangjeng Nabi mah siddiq contoheun pikeun urang manahna Kangjeng Nabi mah siddiq hatena Kangjeng Nabi mah siddiq jauh tina sifat sirik pidik iri jail kaniaya iren pinasten ujubria jeung takabur teh jauh Kangjeng Nabi mah manahna bersih luar biasa sanajan baturnya cimaki Kangjeng Nabi mah dilawan kusura seuri geuning lalakon Kangjeng Nabi waktos Kangjeng Nabi lamun reka masjid teu kaop sok aya nu nyiduhan kecrot di ciduhan poe kaduana kecrot di ciduhan poe katilu ngaliwat Kangjeng Nabi kecrot di ciduhan poe kaopat eueuh nu nyiduhan culang cileung Kangjeng Nabi ka mana jelema nu sok nyiduhan teh nya ditanyakeun eta si mamang tukang nyiduhan uing ka mana itu cenah ge ya Rasul nuju teu damang
luar biasa manahna Kangjeng Nabi tegelehan teu ewaan ka jelema ngadangu jelema nu sok jolim ka Kangjeng Nabi teu damang uih Kangjeng Nabi nyandak bubuahan jeung sajabina dilongok ku Kangjeng Nabi. Disitulah dakwah Kangjeng Nabi nyampe. Kangjeng Nabi mah tara ngalawan sanajan batur ngahina untuk urusan pribadi mah dilawan ku Suraseuri. Coba lamun kajadian di urang ece Kang jelema teh teu kaop urang ngaliwat di baledog, urang ngaliwat di baledog ngadenge manehna gering pasti atoh lebok sia hakan kawalati aing. Kangjeng Nabi mah manahnya mulia sidik hatena jauh tina sifat sirik pidik iri dengki jail kania ya iren pinas dan ujub ria jeung takabur. Yuk urang latih hate urang jauhkeun tina panyakit-panyakit anu model kitu diantawisna ce keur ngerem eta panyakit-panyakit karena sesuatu itu pasti ada sumbernya. Apa sumber penyakit hati? Ternyata sumber penyakit hati itu muncul karena kita cinta teuing kana urusan dunia. Lamun jelma cinta teuing kana urusan dunia penyakit hati sok dararatang. Sakumaha Kangjeng ngadau hubbul mali wasyarafiyun batan ini pakopil qalbi. Jelema lamun cinta teuing kana harta kekayaan, jelema lamun cinta teuing kana pangkat jeung jabatan, bakalan timbul rupa-rupa penyakit dina hatena. Teu kaopan teu payaan, tetangga beunghar panas, tetangga kabeuli motor muriang, tetangga kabeuli mobil setruk, tetangga kabeuli parabola manehna meuli paramek. Riut nang batur beunghar teh iri dengki panasan encan sombong takabur jeung sajabina itu sumberna gara-gara cinta teuing kana urusan dunia. Kuring rek ngelingan saeutik termasuk ngelingan diri kuring sing emut kasenangan kagenahan dunia mah moal lila sakedap saked deung kul mata dunya qalil Muhammad bejakeun ku anjeun kasenangan dunia mah sakedeung sok buktikeun sakur-sakur kasenangan dunia tara lila sakedeung dahar nikmatna dahar teh sakedeung sabuat digayem liwat we kana tikoro beak nikmat dunia mah sakedeung bener seprit panta nikmatna teh sabuat dina tikoro geus liwat tina tikoro mah leungit nikmat dunia teh padahal prosesna panjang. Yo baraha jam nyeunu kieu sangu we sangu di dahar ku urang prosesna mah lila patani melak pare di sawah bala bulan geus jadi pare digiling jadi beas geus jadi beas dibeli ku ibu diisikan diasupkeun kana mejikom sajam 2 jam jadi we sangu geus jadi sangu dihuapkeun gayem-gayem liwat we kana tikoro beak nikmat dunia mah sakedeung bener. Papangantenan nikmat malam pertama teh nikmat sakedeung proses nama lila hubungan setahun 2 tahun hubungan setahun 2 tahun ngumpulkan duit geus kumpul duit diasongkeun duit teh ka besan awewe geus kumpul duit di besan awewe nangtukeun tanggal poe anu jam anu akad nikah isuk jam 8 beres akad nikah panganten awewe jeung panganten lalaki lalu 4 caricing di panggung pelaminan ti isuk jedur nepikeun ka sore jeder nangkring dina panggung pelaminan narimaan tamu undangan. Datang tetanggana selamat ya hatur nuhun akang selamat nuhun ya nambihan anu seur nuhun ti isuk jedur nepikeun ka sore jeder beres tamu undangan balalubar kabayan pembantu geus harees indung bapak urang oge geus hees tinggal nyesa panganten awewe jeung panganten lalaki duaan arek budak-budak nikmat dunia malam pertama teh ya panganten awewe nama geus cangegang we dina luhureun kasur. Ai panganten lalaki mah da urut santri lempang heula ka kamar mandi wudu heula geus beres wudu nyamperkeun ka ketok kana panto assalamualaikum ya baba rohmah ditempelan waalaikumsalam ya baba nikmah angsrod we panganten lalaki ai gabruk teh uyak 2 menit ngamblewe
ai sugan terek lila dan nikmat dunia masa kedeng mantak hirup ulah kadada mesti karena urusan dunia beh dituna cilaka naon cilakana penyakit hate sok mararuncul lamun cinta teuing karena urusan dunia tekaupan tepayaan dianggapna dunia sagalana padahal dunia mah alam pana bakalan ruksa ku hal sakitu kontrol hirup urang ulah kadada masting karena urusan dunia ingat isuk pageto urang teh bakalan mulang tina ieu alam dunia da ieu teh hakikatna mah maaf urang teh lain orang gunggurung lain orang wanasalam sanes urang teh tapi kita itu adalah penduduk akhirat urang teh kabeh bakalan uih deui ka ditu yakin percaya bakalan ka ditu yakin bakalan maut pantona maut ujung kaditu teh ieu teh da kabeh ge atuh camat pan calon mati calon presiden cantang tuh jadi presiden calon gubernur cantang tuh jadi gubernur tapi calon mayat kabehan bakalan jadi mayat kullun nafsing dha'iqatul maut sakur-sakur nu nyawaan bakalan ngasaan maut jeung di mana maut datang rek nyumput di mana rek lumpat ka mana aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah sanajan ajeun nyumput di satu kangen benteng anu kokoh lamun ajal datang idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun teu bisa dipajukeun teu bisa dipundur tidak menjadikan syarat mati harus tua dulu tidak menjadikan syarat mati harus sakit dulu tidak sedikit yang muda sehat maut aya gitu aya seur mantak ulah kajongjonan teuing bisi ieu mah da maut mah teu bebeja sahanu nyaho sahanu apal ayeuna urang keur kumpul ngariung kieu balik ti dieu di imahna geus dipegat ku Israil sahanu nyaho paling keisukan subuh diumumkeun ku DKM innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyangka keur peuting mah hadir keneh saha pa DKM eta anu hadir make tiungping aya make tiungping hoda maut mah rahasia jangankan menunggu nanti pulang ulah sin nunggu isukan ayeuna detik ieu menit ieu lamun Allah ngersakeun kabeh titah maut Allah utus Israil ayeuna maraot kabehan ayeuna sahanu nyaho sahanu apa paling kena RCTI rame isukan pasti SCTP reporter memberitakan pemirsa telah terjadi kejadian sangat aneh yaitu di Gunggurung Kecamatan Wonosalam Lebak Banten setelah ada acara maulid seluruh jamaah mati kecuali satu Ustadz Dalang dari Bogor duaan jeung Haji Hilman soalnya manehna nyekel amplop napan mun Haji Hilman maot ke uing balik lengong beneran ai kuring si kumaha Allah ridho asal husnul khotimah we dihampura dosa Gusti rek iraha mangga arek ibu nu ti heula kuring nu paneuri teu naon atawa sabalikna kajeun kuring anu paneuri eujeun nu ti heula kumaha Allah we ulah kadada mesting kana urusan dunia sebagai bentuk pembersihan hati kita Kangjeng Nabi mah sidik manahna sidik tekadna sidik ucapna Kangjeng Nabi sidik yuk urang diajar sidik ucap urang nu kumaha cenah ge Kang anu ucapna sidik ulama ngabejakeun di antawis tanda-tanda jelma anu sieun ka Gusti Allah itu berbicara tentang lisan anu kumaha lisan anu sidik hiji payamna'u lisanahu minal kidbi hiji anu ucapna sidik mah sok ngajaga ngaraksa ieu lisan tina ngawadul lain ngawadang ngawadul kan kahade ce kadang-kadang urang jeung pamajikan urang jeung salaki urusan duit loba nu ngawadul kuring ngabejaan lamun ibu-ibu salakina tukang bisnis biasana salaki sok nyelapkeun duit dina sapatu lamun salakina petani sok dina peci biasana nyelap talamun salakina ustad dina kitab sok aya nyarelap eta teh gocap cepet mah mata kuring ge kapok teh hayang nyelapkeun dina kitab geus kanyahoan ku pamajikan menang cenah ge Kang ngawadul diperbolehkan berbohong itu 3
cek Kangjeng Nabi meunang ngawadul cuma 3 hiji nyaeta al harbu keur perang melaan agama Allah eta diperbolehkan untuk berbohong karena di dalam perang itu menggunakan siasa. Ari siasa teh biasa dicampuran ku bahasa ngawadul keur melaan agama Allah itu diperbolehkan oleh agama. Hiji nu kadua meunang ngawadul teh wa islahu bainan nas keur ngadamaikeun pacekcokan antara manusia keur nyalametkeun nyawa jelema itu diperbolehkan berbohong. Anu katilu meunang ngawadul teh nyaeta antara salaki jeung pamajikan eta meunang ngawadul cuma dalam rangka keur ngajaga keharmonisan rumah tangga. Contoh urang teh ice ti isuk jedur bikin ka sore jeder di imah teh ayo we ngurusan imah salaki gawe usaha salaki teh meureun inget ka pamajikanana der teh ka pasar heula mang meulikeun gamis pikeun ece maksudna mah supaya bunga ece teh ngan gamisna nyaeta warna ungu totol. Ari ibu teh teresep karena warna ungu teh der teh balik salakina assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama aya naon Pak? Bapak gaduh hadiah ai barang dibukakeun teh gamis warna ungu totol. Eta ibu teh dina hate goblok nu kieu mah aing teresep ngan wayahna we Bu hareupeun salaki mah ngawadul api-api resep keur ngajaga perasaan anu jadi salaki. Bapak oge kitu ulah blak-blakan teuing ka pamajikan teh. Bapak balik gawe disuguhan ku pamajikan teh der teh biasan disuguhan kopi ngan harita masalah pamajikan teh der teh kopi teh lain make gula tapi make uyah. Meureun ulah dibebetkeun Kang asaan mah asaan we. Kecap paling kayak pamajikan apa nanya papana kumaha raos nikmat nu bener bapana sok ge asaan ku mama pan geus diasaan ku manehna mah eraeun sorangan. Ngawadul diperbolehkan seperti itu tak anu sidik mah lisana hiji tara ngawadul nu kaduana payamnau lisanahu minal gibah ngaraksa ieu lisan teh tina ngomongkeun bat. Di Amerika Serikat telah disurvei, ternyata survei membuktikan di Amerika Serikat anu sok ngomongkeun batur teh awewe di ditu mah. Di Amerika aya di Wanasalam eta hese digeunggeurkeun anak kiai, "Mak, ece ulah sok ngomongkeun batur dosa." Pak Ustad, maaf, mama tara ngomongkeun nyaritakeun. Naon bedana anu disebut gibah teh nyaritakeun perkara nyata ngan eta perkara anu goreng lamun kadenge ku jelema anu diomongkeun ku urang mantak marah itu yang disebut gibah. Lamun lain perkara nyata mah lain gibah tapi fitnah. Raksa lisan urang tina ngomongkeun batur dua nu katiluna raksa lisan urang bayamnau lisanahu min kalamil puduli raksa lisan urang tina ngomong anu berlebihan. Kantos Kangjeng Nabi hiji mangsa nikah deui sareng Siti Sopiah bebeja ka Siti Aisyah, "Neng geulis akang teh geus nikah deui jeung saha ya Rasul?" Jeung Siti Sopiah. "Nu mana ya Rasul Siti Sopiah teh?" "Kege anjeun bakalan tepang sareng Siti Sopiah." Singkat cerita pendak Siti Aisyah jeung Siti Sopiah ditelak-telak ku Siti Aisyah. "Oh Siti Sopiah teh kieu uih ka bumina wawartos ka Kangjeng Nabi." "Ya Rasul geus pendak abdi sareng Siti Sopiah geuninganan pantas ya Rasul Siti Sopiah teh geulis ngan hanyakal rada pendek." Iya bahasa kos gitu, gelis ya Rasul Siti Sopiah teh ngan hanyakal rada pendek. Kahade kadang-kadang orang Wanasalam sok make bahasa gitu. Ondangan balik ondangan bebeja kata tanggana, "Eca geus ondangan encan." "Oco bieu abdi ondangan meuni pangling." Eta panganten awewe na ngan hanyakal panganten lalakina jiga gegetuk. Aya nu gitunya. Mending ngeunah aja eta masakanana ngan hanyakal asem etana dagingna. Aya hanyakalna wae.
Iya, Siti Aisyah pun berbicara seperti itu. Ya Rasul, gelis Siti Sopiah teh ngan hanyakal rada pendek. Apa jawaban Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi, "Hei Aisyah, eta ucapan anjeun lamun dibebetkeun dialungkeun ka lautan dunia, maka yakin ieu makhluk-makhluk di lautan bakalan para raih mararabok ku ucapan anjeun ku ulah-ulah nak ngomong anu berlebihan." Komo nepikeun ngahina batur mah urang pan kadang teu kaopan teu payaan babaturan hidung ilik tutup seeng. Oh urang mah kahade raksa lisan urang, tapi anu sidik mah nu kumaha lisanna teh wa yaj'alu lisanahu masgulan bi zikrillah. Ari anu lisana sidik mah ieu lisan teh katungkul hiji sok ngaos zikir ka Gusti Allah. Urang diajarkeun ku agama ti mimiti hudang sare nepikeun ka sare deui teu leupas tina zikir jeung doa. Diajarkeun pan urang udang syare alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin ngagede ka kamar mandi asup ka kamar mandi doa asup ka WC naon Allahumma ini a'udzubika minal khubusi lamun kaluar ti WC ngobrolna ka lamun doa nyedot WC oh eta mah diajarkan urang arek sare diajarkan zikir heula sehingga pantas hiji mangsa Siti Aisyah wawartos ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, abdi nyuhunkeun widi bade kulem di payun." Cek Kangjeng Nabi, "Aisyah, kedeung ulah waka sare anjeun memeh anjeun khotam Quran." Cek Siti Aisyah teh, "Ya Rasul, pan Quran teh loba ada 30 juz 1444 suratnya loba genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat ira kuring rek sarena." Cek Kangjeng Nabi, "Tong dibaca kabeh udah gue padilah nak maca anjeun kulhu tilu balik sama mesare eta sarua jeung anjeun khotam Quran." Diajarkeun ayeuna atuh kulam ulah waka cek Kangjeng Nabi ulah waka sare sameme anjeun ngalaksanakeun haji jeung umroh. Ya Rasul, pan haji jeung umroh teh meureun kudu ka Mekah sedengkeun urang ayeuna aya di Madinah teu kudu aprak-aprakan ka ditu Aisyah, cukup baca anjeun mameh sare tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar memeh sare maca eta sabalik ganjaranna sarua ngalaksanakeun haji jeung umroh. Oso beres ge ya Rasul ulah waka tong maka sare anjeun Aisyah memeh anjeun menta sapaah ka sakabeh nabi jeung rasul. Nabi anu 124.000, rasul anu 313 pentas sapaatna ku anjeun. Cek Siti Aisyah teh Rasul kumaha mapaina teu apal kabeh, nabi anu 124.000 mah teu kudu dibaca disebutan hiji-hiji, cukup anjeun maca sholawat ka kami jeung ka keluarga kami memeh sare sarua jeung bata syafaat ka sakabeh nabi jeung rasul. Memeh sare teh maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Osok bagus osok wae di dieu mah nya cekap cenah ge ya Rasul tong maka Aisyah wayahna maneh kudu menta hampura heula ka sakabeh umat Islam ti masyrik dugikeun ka magrib. Cek Siti Aisyah teh ya Rasul tatangga ge teu wauh kabeh kudu dipapai hiji-hiji mah teu kudu dipapai hiji-hiji, cukup anjeun baca doa memeh sare Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Memeh sare maca doa eta sarua jeung urang ngider mental ridho kata tangga baraya ti masyrik dugikeun ka magrib. Diajarkeun ieu lisan teh supaya katungkul ku zikir tah sidik lisan anu sok zikir mah. Nu kaduana lisanna teh nyaeta wayaj alu lisanahu masgulan bi qiraatil Quran sok dianggo ieu lisan teh maca ayat suci al osok maca Quran iraha osok maca Quran iraha kamari urang maninggang boga kararapat kakara keur gede hutang kuatan bulak balik waqiah. Bismillahirrahmanirrahim.
idza waqa'atil waqi'ah Gusti hutang badag orang mah kitu maca Quran ninggang hutang badag getol ngaji waqi'ah ieu mah kadang-kadang daek maca Quran ninggang pamajikan reuneuh 4 bulan kakarak ngaji Quran aya di dieu rutinan kebiasaan ngaos Quran 4 bulan di dieu 4 bulan 47 bulan 4 bulan 47 bulan ada yang 4 bulan ada yang 7 bulan cuma saya menyarankan 4 bulan adalah bulan yang pas. Kenapa? Karena di dalam hadis baginda Nabi nyaritakan tentang perjalanan di dalam rahim ibu. Ketika 40 hari pertama eta disebutna nutfah cai maneh keneh. 40 hari yang kedua berarti 80 hari tina nutfah salin rupa kana alaqah. Tina mani jadi getih gimpel. 40 hari selanjutnya nu katilu berarti 120 hari eta tina alaqah salin rupa jadi mudghah, jadi daging gimpel. Nah, ketika menjadi mudghah usia 120 hari ibu ngandung Allah marentahkeun ka malaikat payang puhu fihiru asupkeun rohna manta karasa ku ibu 4 bulan kaditu masuk aya nu gugurubugan dina patuangan teh bener karasa teh mantak nanyakeun ge da kuring macan pernah reuneuh ingat pamajikan keur agul harita keur hamil 4 bulan ka luhur aya naon neng cabak geraga nu gugurubugan ayo di mana di katuhu dicoba kuing katuhu wah Allah ge ngawadul pindah ka kenca Allah kodok ka handap didinya nu ngerenyet mah geuningan ngerenyet didinya mah 4 bulanan kenapa 4 bulan karena di sana momen ditiupkeun roh minta barokah diaoskeun Quran supaya roh anu diasupkeun teh roh anu soleh sok aja nu nitah santri masuk rada laku 4 bulanan teh pangaoskeun surat Yusuf supaya budak teh ketek kasep diaoskeun surat Yusuf alhamdulillah pelebah medal teh lahir budak teh jeble eta nyalahkeun ka kiai geuningan budak teh jeble geus diaoskeun Quran surat Yusuf ge aya urusan jeble mah kumaha indung bapana dasyana oge jeble nu penting mah roh nu diasupkeun teh roh anu sol ai beungeut mah kumaha indung bapana atuh bahkan di Bogor mah ge sok aya dicampuran ku ngarujak tradisi di ditu ngarujak di dieu aya teu aya di dieu ngarujak wah ti dieu jigana yeuh nepi ka Bogor mun jadi keyakinan di Bogor mah euceu sugan di dieu mah di Bogor mah eta loba keneh pamadegan nu percaya lamun rujak lada anak teh lalaki mun rujakna teu lada awewe adi di dieu wah mamala di dieu ya kahade saya mengingatkan Allah nyiptakeun budak lain kumaha rujak ieu mah rujak lada lalaki rujak teu lada awewe kumaha lamun rujakna asin bencong sia mun arek ganti bibir teh supaya henteu berlebihan deui wae make isyarah aya isyarah mah aya dina kitabna oge lamun aya anjing ngagungguik tengah peuting jika budak ceurik itu isyarah bakalan datang penyakit bahasa ku urang genti supaya teu kupur kieu bahasana rujak teh asa loba cabena tapi geuninganan teu lada boa-boa ieu teh isyarah anak teh awewe lempeng tah nyarita. Oh gitu rujak teh asal lada padahal cabe nama saeutik boa-boa ieu teh isyarah anak teh lalaki lempeng nyarita teh ai urang mah pan teu kaopan bibir teh masih kena percaya kana mitos-mitos kolot baheula aya hayam kongkorongok magrib bibir geus salah nyarita tah aya kongkorongok hayam magrib moal salah aya parawan reuneuh. Oh, ieu teh kumaha di mana aya parawan reuneuh matak reuneuh ge geus teu parawan sia teh. Mun arek kieu ganti bahasana teu sasarina cenah ge euy hayam teh kongkorongok magrib boa-boa ieu teh isyarah aya awewe anu hamil di luar ikatan pertikahan lempeng nyarita teh. Ieu mah aya ulah sok sujon ka hayam deui. Hayam kongkoro magrib teh ulah seujon ka hayam boating hayam sare ti lohor kene udang magrib rasana geus subuh kade biwir teh urang mah aya bueuk sisi kamar geus salah bahasa teh pan
tabuk sisi kamar tar ngiriman budak emang daek dikiriman budak kubuk ai burusu teh budak na jiga buuk poten totojer kasalakina bapak nagra bandring itu buuk can hayang aya hadian atuh eta salakina keluar panto neangan buuk si horeng buuk nanti aya dina tangkal nangka beletak pe di bandring ku buuk bo eta karunya buuk teu dosa teu salah cek buuk teh tolol lain aing nu nyeun budak mah goblok tapi buuk salaki sia tapi ai palebah bandring mah mangga rek disiapkeun mah je bisi ieu mah bisi mung boga budak deui siapkeun we bandring mah handapeun bantal ninggang bijil buuk salaki ece nah bandring sia ku aing nah jadi kana buuk ngomong teh nya ngaji Quran wa muzakaratil ilmi muzakarah ilmu itu lisan yang sidik Kangjeng Nabi lisana sidik buktina sanajan Kangjeng Nabi geus dijamin surga sapoe sapeuting tara kurang Kangjeng Nabi ngaos istighfar ka Gusti Allah Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya sapoe sapeuting tara kurang Kangjeng Nabi lisana baseuh ngaos istighfar tekadna sidik Kangjeng Nabi ucapna sidik Kangjeng Nabi lampahna oge jelas sidik Kangjeng Nabi urang perbaiki lampah urang oge akhlak urang karena memang Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia diutus untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kaulah diutus teh keur mengkolkeun akhlak manusia anu goreng jadi hade. Urang perbaiki hiji akhlak ka Allah, kadua akhlak ka sasama makhluk Allah. Ngan urang kumarek apal kana perjalanan untuk memperbaiki akhlak tersebut lamun urang hirup tara daek ngaos ngaji mantak sabada muludan urang tingkatkeun giroh urang semangat urang karena urusan ngaji supaya hirupnya hoarahan supaya hirup teu babari ka bawah sakaba-kaba. Ibu osok ngaraos tara dinten naon rutinan ibu-ibu di dieu nyoman ai bapak-bapak di dieu rutinan nyoman sok pinu bapak-bapak pinu kunaon lain kunaon maaf da kuring ge boga pangajian rutinan pangajian bapak-bapak gaduh pangajian ibu-ibu ge boga karasa perbedaan karasa di kuring mah pangajian bapak-bapak teh husu rehe jembling nu ngajina ge kur opatan nu hiji ngelain nu hiji nundutan meuni asama pagahan karpet teh eueuh beda jeung ibu-ibu terus orang ibu-ibu mah di kuring mah rame ibu-ibu mah rame ngobrol aya rame ngawanggong sih eta mah tapi aya pelbah kompak mah terus terang kompak awewe di lembur kuring kompak awewe luar biasa ngaji ngayakeun muludan rajaban resep ngonang awewe mah teh cara bapak-bapak nyeri hate eueuh pernah bapak-bapak diondang nyensor ondangan loba 700 nu datang ku 8 urang olok yang soal undangan hari ibu-ibu mah teu kudu loba nya soal undangan teh bikin saja 6 surat undangan sebarkeun ka genep majlis ngabring jamaah teh 600 orang resep ibu-ibu mah teu olok undangan ngan olok kejo olok daangeun komo lamun nu hadir mawatas nah babaturanna meleng bebaskeun jauh hiji meleng deui bebaskeun aya nu sok bebas-bebaskeun dahareun aya bebaskeun we ceh hajo komo kadaharan nu dibacakeun maulid nabi barokah nu luar biasa ketika makanan dibacakeun maulid nabi eta kadaharan di mana dahar ku urang tembus kana jero patuangan eta kadaharan teh gugurubugan moal eureun-eureun mangmentakeun hampura pikeun jalma anu ngadahar kadaharan tina kadaharan dibacakeun maulid nabi mantak di dalam aya kadaharan sikat barokah panitia bungkus buludan beh gugurubugan singgara tol kana ngaji supaya orang hirupnya hoarahan apalagi saya titip anak-anak kita sebagai penerus bangsa jeung agama bu
Bu gaduh putra dipasantrenkeun henteu sok dijejehkeun ngaji tara. Ini adalah jalan untuk membentuk anak-anak kita supaya jadi anak anu soleh, anu bertakwa. Sebab cek ulama wa innama syariful ilmi likaunihi wasilatan lila taqwa. Ngaji, tolab ilmu, masantren itu jembatan pikeun nuju kana jalan katakwaan. Ulah ngimpi hayang boga anak bager, ulah ngimpi hayang boga anak soleh lamun anak-anak urang teu dididik ku ilmu agama. Di dia aya pengajian, di dia aya pesantren, tolong anak kita serahkan kepada ahli. Nah, lamun urang rumasa teu bisa ngadidikna. Sebab eta kewajiban anak-anak urang dididik agama teh wajibna mah wajib ka kolotna. Ngan lamun rumasa teu bisa atuh jejehkeun ka kiai. Serenkeun. Ieu mah kadang-kadang tina nyerenkeun oge pan geus teu dipake. Kuring oge punten kiai ngawurukan murang kali dimimiti saurang dua urang nepikeun ka ayeuna aya puluhan urang kadang-kadang masuk ngahuleng kuring oge ari sia anak saha aing teu wau budak teh nambahan we cing kahayang teh atuh kolotna teh nganterkeun nyerenkeun Pak Ustad ieu teh putra abdi didikeun abdi kawajiban abdi ngan abdi mah rumasa teu sanggup teu mampu da bodoh abdi nyuhunkeun ridho ka ustad wayahna pangdidikeun putra abdi sae atawa henteu pantes atawa henteu kitu atawa henteu henteu deui komo bari ngepeul saeutik mah Pak Ustad salib amplop kunaon di amplop duitna leutik supaya teu era teuing amplop osok tara nyukangan ka kiai kade kadang-kadang urang sok lalaura ka kiai ka ustad apalagi ustad-ustad setempat anu jasana kalintang dibutuhkeun ku urang teh butuh ka ustad teh butuh teu sok aya naon-naon ustad aya salamatan ustad duri gegero aya kamaotan ustad duri gegero nepikeun ka urusan kasurupan kadang-kadang mah ustad anu digegero padahal kuring ngalaman harita keur ngaji emangna diajar ku guru jampe kasurupan demi Allah henteu sugan ku guru teh ieu jampe kasurupan henteu tapi geus terjun mah ka dunia masyarakat aya anu kasurupan mah datangna mah ka imah-imah keneh geuning jeung geus teu nyaho di waktu deui harita datang 12:30 malam Jumaah ronde ka 3 inget keneh harita teh mangkana keur meujeuhna harita teh keur nikmat deui gemas aing mah da kakato kana panto eta geus teu kablega era. Assalamualaikum Pak Ustad atuh kuring keur ngeunah-ngeunah nguyak jeung pamajikan cabut heula langsung teangkeun poho can make calana tuh balik deui untung can dibuka panto harita make samping heula bukakeun panto aya naon eueuh penting-penting Pak Ustad tulungan cenah ge Pak Ustad kunaon itu salaki abdi kasurupan teu eling-eling kasurupan antosan atuh aja di dieu nya bade ka cai heula abdi wudu heula palamun hate mah gemos atau goblok sia aing wae heuda tapi kawajibannya ka cai heula we wudu heula ece ti payun we kin abdi nyamperkeun abdi rek wudu heula plus bade nyandak peralatan kasurupan boga puring peralatan keur ngajamre kasurupan aya peralatan anak tasbih nu sagede endog buyung gorde gitu tasbih sieun jurig ge ece ku tasbih sagede gitu mah didagor ku aing jurigna tuman lah ngaganggu keur indah hoye wae eta mah bener we kiai ai barang teh dugi ka imahna salakina keur kasurupan teu eling-eling keur gegereman aing hayang nyandung hor teh mah kasurupan goblok eta mah cita-cita yang tidak tercapai eta mah ulah sia-sia aing hayang gitu Kang Hilman ge palai aya pala harinya mah. Singgaratol kana ngaji supaya orang hirup nyaho arahan apalagi anak-anak kita sebagai penerus bangsa jeung agama. Saya tadi ngobrol dengan Bapak Ketua MUI ketika menyurvei anak-anak sekolah SMP SMA teu saeutik budak anu teu bisa maca Quran budak SMP jeung budak SMA. Ieu rek kumaha? Budak SMP SMA teu apaleun bisa maca Quran. Bahkan
kadang-kadang budak SMP budak SMA ditanya rukun Islam oge ngahuleng tak apalan rukun Islam acan padahal eta pelajaran pokok. Ibu apal rukun Islam sabaraha baraha coba hiji berat 2 3 4 5 alhamdulillah berarti apal. Kamari kuring harita keur ngaji di Majalengka manggil budak hayang nyaho ieu budak sok ngaji atau henteu jang naik ka luhur naik budak teh ka luhur nyaho rukun Islam atuh nyaho Pak Ustaz unggal pake ngaji bosongong teh budak baraha rukun Islam 5 aing nyaho oh 5 halus naon ka hijina 1 ketuhanan yang maha esa goblok Pancasila si eta mah aya bener aya sugan teh 5 Pancasila aya deui ngaji di Serang sarua manggil budak jang ka luhur budak teh sok ngaji alhamdulillah sok Ustaz abi mah ngaos mah unggal poe dong sehari itu 2 kali subuh dan isya pinter budak teh rukun Islam terang atuh tahu Pak Ustaz setiap hari juga saya mah ngaji rukun Islam nyaho sabaraha genep nu genep mah rukun iman nya rukun Islam mah 5 arkanul islami khamsatun utawi piro-piro rukun Islam iku 5 rukun Islam 5 kasep genap 5 sia nyanyahoanan genap Pak Ustaz 5 aing mah hayang genap si eta mah hayangan genep pan penasaran coba saya genep teh naon genep teh coba sebutkan disebutkan 1 naon syahadat bener 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji genepna naon balik deui ka Indonesia ari Pak Ustaz rek sing wae di Arab sok di pikiran tapi heuh rek naon urang di Arab geus beres mah ibadah haji umroh balik deui dulur teu boga pagawean eueuh balangsak di ditu Kang Haji Hilman tahun kamari ka Mekah balik deui ka mana salam rek naon di ditu bener jang berarti rukun Islam teh genep balik deui ka Indonesia eta dihandap nini mung eleh ceuk nini teh Pak Ustad naon ni sabenerna rukun Islam 7 naon deui si teh nu ka-7na naik pesawat ai urang rek naik ojek ka ditu oke nya naik pesawat matereh kuda 8 jam bener 7 naik pesawat diumumkan ke jamaah sekarang kompak rukun Islam 7 nu ka-7 naik pesawat aki-aki mung eleh 8 naon deui si teh aki dahar ai urang moal dahar-dahar eueuh tanaga oge nya kudu dahar MC langsung noel Pak Ustad salapan naon deui nginum ai dahar teu nginum-nginum atuh seueul cek urang teh geus nya nama kompak kade ulah aya nu nambahan deui rukun Islam teh 10 anu ka 10 na ngising ai sia daang nginum moal ngising-ngising tah eta mah rukun Islam ngaco eta mah jadi rukun Islam alim terkadang iya budak SMP budak SMA ditanya dengan rukun Islam saja loba anu teu apaleun ini menandakan banyak penerus bangsa jeung agama anu tara ngaji anu kolotna oge lalaura dina palabah dieu leuwih keneh mentingkeun urusan dunia tinimbang urusan akhiratna kade loba keneh pamadegan urang anu ngarasa anu nyangka lamun budak teu sakola meureun teu gablek ijazah lamun teu gablek ijazah meureun moal digawe lamun teu digawe meureun moal gablek duit tetegenan kana nu kitu bisa kupur eueuh rezeki mah da Allah nu ngatur atuh saya terkadang cemburu ketika orang tua bebelaan anak sekolah bebelaan anak supaya lulus kuliah tapi tebebelaan anak nanti bisa maca Quran ge ijongjon we kadang-kadang bayaran bulanan sekolah 300-400 jutaan dibelaan tapi untuk menggapai keberkahan ilmu terkadang kiai menta barokah menta karidoan 10.000 sabulan keur nambahan mayar listrik terkadang celetuk keneh eta sungut ibu-ibu bapak tong daek ngaji kadinya matre eureun sia ngaji teh eureun di mana-mana ge kiai mah karena Allah oh
mor ieu teh kumarek barokahna ilmu urang. Maaf ketika kita mendengar satu hadis Kangjeng Nabi, ketika anak Adam meninggal dunia ada 3 yang tidak akan terputus. Hiji sodakoh jariyah, nu kadua ilmu anu manfaat, nu katilu budak anu soleh nu ngadoakeun indung bapana. Bu hoyong didoakeun ku putri urang geus maot. Eta mah dampak daripada kesolehan. Maka bentuk anak orang supaya jadi anak anu soleh. Lamun hayang jadi anak anu soleh, iya anu tilu teh ternyata tadakul mukhalid, satu dan yang lainnya berkaitan. Lamun hayang boga anak anu soleh, didiku ilmuna. Lamun ilmuna hayang barokah manfaat, sodakohna kaluarkeun. Ulahnya ahan keur ngaropea anak-anak urang, keur ngamuliakeun guru-guruna, karena di situ letak keberkahan dari suatu ilmu adalah gurunya meridoi muridnya. Kuring boga murid dan nyaahna masyarua, tapi terkadang aya beda jeung bedana. Ketika nu hiji mah tiap malam minggu teh teu pira ngiriman martabak, secara zahiriah logika aing meuli martabak sapoe 10 loyang ge mampu. Tapi lain eta anu ditilai bentuk perhatiannya, didinya aya beda jeung bedana. Doa tinu jadi guru sebab kahade, apalagi saya titip kepada para santri sing bisa ngajaga akhlak adab, sing bisa ngalak karidoan jadi guru. Kenapa? Karena murid mah lir ibarat lampu, setrumna mah aya di guruna. Sanajan lampuna 100 watt tapi lamun teu dicolokeun kana setrum hurung moal. Sanajan ngaji pinter talaran loba, ridho doa tinu jadi guruna moal manfaat, moal hurung saeta ilmu. Tapi sanajan lampuna 2 watt, 1 watt, setengah watt sugan, tapi lamun dicolokeun kana setrum hurung moal. Artinya walaupun ilmunya sedikit, talaran tepati loba, tapi aya ridho tinu jadi guruna, insyaallah eta ilmu anu seutik bakalan barokah, bakalan manfaat. Termasuk orang ibu, aduh putra putri teangan karidoan guruna, boga rezeki jajabkeun, boga rezeki sedekahkeun, da moal miskin, moal balangsa, jelma ahli sedekah mah eueuh sejarahna bakalan bangkrut, eueuh sejarahna bakalan miskin. Justru jelma koret anu bakalan balangsak mah di dunia bakalan aya mamalana, komo di akhirat surga ge teu hayangeun di asupan jelma koret mah. Ketika Allah ngadamel surga, dina hadis kursi nyaritakeun Allah nyarios ka surga, ceuk Allah, ya jannah anti haramun alal bakhili walau kana zahidan. Surga haram pikeun anjeun ngasupkeun jelma koret, sanajan eta jelma koret juhud ahli ibadah. Mata kulah karoret piceun sifat koret teh. Insyaallah ketika kita sering bersedekah, anfik mapil jaib yati mapil goib, apa yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita. Jeung bal yazdad deui cek Kangjeng Nabi ge, bakalan nambahan jeung nambahan. Saya titip sing semangat kana tolab ilmu, ibu-ibu pangaosan rutinan, ramekeun pangaosan rutinan. Niatan anu hade dina keur ngaji, dina taklim dibejakeun niat ngaji teh pan aya 4. Hiji niat ngaji teh milarian ridho Allah, 2 niat ngaji teh hayang ngaleungitkeun kabodohan, 3 niat ngaji teh netepkeun diri kana Islam, nu kaopat niat ngaji teh syiar. Mudah-mudahan orang sadayana sing jadi jalma-jalma anu takwa, amin ya Allah. Eta rek kamarana we kode ngadoa heula nu balik ti heula pokona didoakeun kapanggih pocong. Ngadoa heula we, ngadoa heula supaya barokah riungan urang. Maaf apa yang saya sampaikan barusan mungkin eta mah daging jeung kulit, posisina aya di luareun tulang, tapi anu leuwih pelem tinimbang eta nya eta sumsum dina jero tulang. Ad-du'a mukhul ibadah, ari doa teh sumsumna ibadah. Apalagi yang hadir di sini lebih dari 40 orang, janji Kangjeng Nabi ketika yang mengaminkan lebih dari 40 orang bakalan aya hiji anu diijabah ku Gusti Allah. Kita berdoa bersama dulu dipimpin oleh kasepuhan, jangan dulu bubar sebelum doa selesai. Siap? Supaya barokah riungan urang. Karena ngadengi ceramah belum tentu tembus eta taufik jeung hidayah, tapi mungkin dengan kekuatan doa itulah yang akan mengantarkan taufik hidayah kepada kita. Makanya sebelum doa beres jangan dulu bubar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teka rasa gening bade 2 jam kuring cumarios dina ieu panggung permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, kembang paku kembang kopi kembang mayang naayakan lamun ngaku cinta ka Gusti sing rajin maca Quran insya
Allah kembang paku kembang kopi kembang mayang nayakan lamun ngaku cinta ka Kangjeng Nabi sing rajin maca solawatan kembang paku kembang kopi di kembang mayang nayakan lamun panida cinta ka jisim abdi itu buah ieu ulah poho grawadahan khair rabi qasim bi awabhimi wasku wa idrubum biha idunumi wa rafu fi ghairil ladzi marajah fama bihaf al wada malam yubah hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.